kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu Baik, silakan dibaca baik. Kurang berbandingan. Jadi orang Bandungan tadi gaji tadi. Meme muka Quran tadi. Tahu dulu lah, langsung bismillah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka aja dulu kemarin. Tidak naon. Tadi. Ini ya. Kurang ngaji tajwid lah. Gimana tak tadi? Diinah. Nah. Kan, urang ngaji tajwid deh ngabahas anu kelanjutan kemarin. Kan lah. Pasal kahiji hukumna ngaos tajwid. Ari hukumna ngaos tajwid eta fardu kifayah hartosna kawajiban ka sakabeh jalma, tapi lamun geus aya anu ngalaksanakeun atawa migawe salah sahijina bebas anu sawarehna deui. Ari patokan fardu kifayah sakotol horoju angpi lil baki hartosna bebas dosa atawa kawajiban kusabab dipidamel kudu sejen. Ari hukumna ngaos Quran nganggo ilmu tajwid eta fardu ain hartosna kawajiban kasadaya jalma ngaos tajwid moal tiasa bebas di mana-mana dipigawe kuno sejen. Ari patokan fardu ain eta layas kutul horoju angpi lil baki hartosna untuk tiasa bebas atawa kawajiban kusabab dipidamel kuno sejen. Karena cek kaidah. Nah, apal bayu ge bareng wal ahad bit 1 2 3 wal ahad bit tajwid mulazimun malam yujawidil qur'ana asimun. Ngaos tajwid eta wajib hukumna maca Quran luar tajwid banget dosana. Wari tajwid pindah deui. Ngikeun. Ari ngaran tajwid cek istilahnya eta ilmun yurafu bihi itahu kulli harfin haqqahu wa mustahiqahu minas sifati wal mamdudi wa ghairu dalik. Kartosna ilmu paragi nganyahokeun ngadatangkeun saban-saban huruf kana kakuduanana jeung anu narima kana pirang-pirang sifatna madna sareng saliyana. Ketundeuna Isa. Wari lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal katilu hukumna nun paeh jeung tanwin. Ari hukum ditanyakeun aku Mamang. Baik, ari hukumna nun paeh jeung tanwin sabaraha? 4. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Nah, idhar aya sabaraha hurufna? Idhar aya genep. 1, 2, 3, 4, 5, genep. Nah, contoh idhar nun paeh mayunan alif contohna. Man amana. Nah, lamun nun paeh mayunan alif. Lamun kayaknya tambah gampang. Pokona mah nun paeh mayunan eta mah terserah tina huruf naon, nu penting mayunan huruf antara nu genep nu eta nu idhar alif atanapi abjad dua hel ho ain ogin genep ha. Tah eta idhar macana. Huruf idgham aya sabaraha bae? Idgham aya genep. 1, Ya, 2, Re, 3, Mim, 4, Lam, 5, Wo, genep. Nun, Nah, ingetkeun dikumpulkeunna Yarmaluna, nah yarmaluna ihfa aya sabaraha bae? 15, 15. 1, Te, 2, Se, 3, Jim, 4, Dal, 5, Jal, genep, Je, 7, Sin, 8,
Sa. 9, Dod. 10, Dod. 11, Do. 12, Do. 13, Pe. 14, Op. 15. Ap. Nah, gitu kan. Non sih huruf iklab aya sabaraha? Hiji. Naon? Pe. Nah, mbe tama. Be dan be. Kumaha kok ieu nun paeh jeung tanwin? Wagun. Linuni. Leno. Oke, bareng 1 2 3. Linuni intaskun wali tanwini. Arba'u akami paut tabini. Hukum nun pae jeung tanwin katetepan. Hukum opat kudu cekel pertelaan. Ayeuna buka urang Qur'ana anu opat eta sugan kapanggih. Bismillah bae. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut di mana? Gitu ya. Suker kamari ho. Hitung gua ada ciri panjangna. Innahu lakum aduwwum mubin. Hitung bae. Sabaraha ciri panjangna bae? 2. 2. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Innahu hiji dina naon? Dinunun. Yah, Naha. naha cirina Jirina. PS Malik. Innahu lakum aduwwum mubin. 2 dina Pe. B cirina Iya nanti. CR mehan iya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu naon hukumna? Innahu gunah. Naon ciri gunahna? Nun make tasdid. Nah, nun make tasdid. Huruf gunah ya sabaraha bae? 2. Hiji, Nun make tasdid. 2. Mim make tasdid. Nah, ingatkan kumaha kok idah gunah? 1 2 3. Wa gunna mimma summa nunan sudida. Lanjut. Wasami kula harbin gunnatin bada kana mim nun anu ditetepan. Kana mim nun anu ditasdidan. Kana mim nun anu ditasdidan kudu ngaharuskeun guna Dingaranan. Guna teh nyaeta sora anu harus nu ngaing nyedek kana irung ngabus. Guna teh nyaeta sora anu harus nu ngaing nyedek kana irung ngabus. Nah, innahu nah, ya anu dijelas anu ditanyakeun eta huruf gunah. Kana irung abus saguna teh nyaeta sora anu harus. Innahu nu ngahiang nyedek kana irung abus. Harus ngahiang kana irung abus tah. Innahu kana irung abus. Nu ngahiang nyedek kana irung abus. Guna teh nyaeta sora nu harus. Nu ngahiang nyedek kana irung abus tah. Ikon hiji tah kapanggih huruf gunah. Innahu mad naon ieu? Innahu mad naon bae? Naon cirina? Cirina ha. Oh, naon cirina ieu? PS Mainan Malik. PS Malik ieu cirina. PS Malik. Innahu cirina PS Malik. Innahu lakum aduwwum mubin. Lakum. Naon dihukumna? Mim paeh mayunan ain. Mim paeh mayunan ain. Matobe deui. Tadi ditanyakeun pokokna mim paeh mayunan ain hukumna naon? Hukumna gunah. Heuy. Idhar bayo. Idhar sapawe. Naon ciri idharna? Mim paeh mayunan ain. Lakum aduwwum mubin. Huruf idhar baraha? Idhar aya genep. Hiji. Alif dan hamzah. 2, 4, 5, 6. Ha. Tak kapanggih ku ada huruf ain tah. Mim mayunan ain. Lakum aduwwum mubin. Tapi dan kieu sih ciri idhar mah. Lakum aduh tah. Naon ieu cirina?
Irina Luang gunah naon? Kokolah Iya iya. Ipa Aya tasjidan dina wao naon ieu? Wana Musadad. Ingetkeun. Musadad ieu bae nya. Eta mah tasjid antara mim jeung nun, eta gunah ngaranna. Lamun tasjid dina antara dina huruf du lain, dina wao tah, dina b tah, dina dal tah, naon? Musadad. Huruf musadad aya bae. musadatinya Ye, di pagahana 20 genep. Salieun mim jeung nun. Ngajina jeung dipake di pagahan bae ge. Dipake ngajina. Huruf musadad eta 28 kabehna. Eta antara alif sampai kana iya eta. Selain mim jeung nun, kabehna aya 20 genep. Lamun ditanyakeun aos yo. Tanyakeun huruf musadad baraha 28. Selain mim jeung nun. Coba inget-inget jeung ari ngaran musadad teh nya eta kudu dibangetkeun dina macana. Hurufna teh aya 20 genep. Salian mim sareng nun anu tetep. Pernah diajarkeun can eta? Acan Kan gitu. Iya, poan. Lanjut. Mana innahu lakum aduwwum mubin. Awas ulah poan nih. Mad naon dia? Mubin. Madari ini sukun Nah, naon ciri mad ari disukuna? I Mad be mata BI naon? Ditungtung kalimah, Bayu, ingetkeun. Si Bayu poan bae ngajina. Innahu lakum aduwwum mubin. Mad arlid disukun. Mad arlid disukun. Naon cirina? mata BI Ditungtung, tuntung kalimah ingetkeun. Ditungtung kalimah ieu. Tah, ari mad bae sabaraha bae? mata BI telu Sabaraha? 3 hiji. alif wa iya Nah, pinter. Gitu, ulah pohan bae, kan lumayan bae ngaji menang sabaris ge. Nu penting nekeun. Ngaji mah bae keur sabaris bae ge. Ganjaranna luar biasa. Tah, karena ulah sok malas bae ngaji. Lumayan nang ngaji sabaris ge, nu penting nerap. Jeung naon urang ngaji? Saquran. Saquran gede. Ai nerap henteu, teu asup kana otak. Jeung naon? Atuh mending sabaris, yang penting sabaris manfaat. Penting mah ikeun omongan guru, omongan lumagahan ngaji. Mabah nu ngaranna teh. Lanjut. Ayeuna bas aduh segitu bae lah ngajina tambah PR bae, yang penting mah urang lumayan menang saayat ge sabaris ge. Itu bae ngaji. Yang penting faedah cak bae tadi. Yang penting manfaat baik ngajina ulah loba-loba sabaris yang penting manfaat baik. Tutup Quran sadaqallah tidak Allah jadi penutupan tadi ya baik. 1 2 3 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa sifaya wa nuril absari wa diwaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sadaqallahul adzim.